ku Gusti Allah umatmu ngabohongkeun ka para rasul tersebut disiksa ku Gusti Allah. Umat Kangjeng Nabi Lut dibalikeun taneuhna ka handap datang ka kuari sing golotrok di neraka. Umat Kangjeng Nabi Soleh kitu keneh. Umat Kangjeng Nabi Yunus, Kangjeng Nabi Musa, terus nu kamari dicaritakeun ku Gusti Allah. Besi pajar bahwa setelah umat-umat nu baheula dikiriman rasul teh tamajang umat nu baheula be nu kuari mah moal kitu. Besi boga anggapan bahwa siksa datang teh ka umat-umat nu baheula sabada umat Kangjeng Nabi mah geus moal aya siksa ka dieuna mah. Maka Gusti Allah ngajelaskeun secara keseluruhan. Masyaallah. Cik Gusti Allah wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha wallahu alamu bimmaradi tepati ngutus kaula nu agung ka hiji nagara. Diutus seorang nabi, kemudian nabi nu diutus ka negara tersebut teh dibarohongkeun ku umat-umatna. Tepati kaula ngutus seorang nabi ka negara, kemudian dibohongkeun ku umatna illa akhadna kecuali ku kaula disiksa ahlina. Asal kula ngutus rasul ka hiji negara dibohongkeun ku ahlina, teu percaya ka utusan kaula ku kaula, umat tersebut teh disiksa. Nah, eta teh terus berlanjut datang ka kuari disiksana ku Gusti Allah nu baheula teh hiji bil basa'i asyiddatil faqri, kesempitan, kesusahan, sangat susah, wadharra'i jeung penderitaan gering. Baheula teh kararitu ketika hiji manusia, hiji umat di negara, kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah, umatna dirinya teu percaya